Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, wilujeng tepang deui sareng Mang Endi di channel YouTube Mang Endi Bogor. Teu karaos dulur-dulur geuning tos lami urang teu patepang di Jomantara lawas ti lawas. Alhamdulillah dina denget ayeuna Mang Endi tiasa nepangan deui dulur-dulur sadayana. Dina video anu ayeuna Mang Endi insyaallah bade ngadugikeun cariosan-cariosan atanapi nasehat atanapi piwuruk sepuh-sepuh kalu kapungkur atanapi karuhun-karuhun urang sadayana. Wilujeng ngadangukeun, wilujeng leleson. Nyuk curug galur nu kapungkur mapai laratan anu baheula nitih wanci nu kamari ninggang mangsa nu sampurna. Sanajan urang beda tapi sarua, sanajan teu ngahiji tapi saati, nyelari ridho Gusti nu sajati. Tunggul tong dirurud, catang tong dirumpak, hirup katungkul ku umur paeh teu nyaho dimangsa. Sing inget kana Purwadaksi, Purwa wiwitan daksi wekasan, hartina sing apal kana diri asal ti mana, cicing di mana, balik rek ka mana. Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir nu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingarandeunana. Bakal digiring kurung keur kuring, bakal dibulen saenang-enang, bakal ngageblek deui jeung mantena. Hirup ketungkul ku umur paeh teu apal dimangsa, nu matak rinik-rinik kulit harti, cicing harti ngawincik diri mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. Ratu tara ngahukum, raja tara nyiksa, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Ulah taluk pedah jauh tong heream pedah anggang, tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug, anggang kudu diteang, tebih kudu disungsi. Alam nirwana, alam asal poe panjang, nagara tunjung sampurna nu baheula kaalaman. Ngan kahalangan ku poho, sabab poe kamari lain poe ayeuna. Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa nu dipipindingan ku silip sindir, dihalangan ku siloka sareng sasmita, kalayan dirimbunan ku gunung Simbul. Geus loba pangarti nu kamilik, pangabisa nu geus kapibanda, elmu nu geus katimu kari diamalkeun. Mipit amit ngalamen tak nyuk curug walungan, mapai wahangan, nete taraje nincak hamalan, ipis lapis kandel tapel malapah gedang. Inditna ulah ngagidig, nyokotna ulah ngaleos, mawana ulah ngalengkah. Meredih tina ati, menta tina manah, menekung kanu maha agung, muja brata kanu maha kawasa. Ngeduk cikur kedah mihatur, nyokel jahe kedah micarek. Sacangrit pageuh sagolek pangkek, ulah lunca-linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina Purwadaksina. Nyaur kudu diukur, nyabda kudu diunggang. Kudu hade gogog, hade tagog. Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh. Pondok jodo panjang baraya, ulah ngaliarkeun taleus ateul. Bengkung ngariung, bongok ngaronyok. Lain palit ku cikiih, lain datang ku cileuncang. Bobot pangayun timbang taraju. Kudu nepi memeh indit. Urang kudu jadi ajug, ulah jadi lilin. Gunung teu meunang dilebur, sagara teu meunang diruksak, buyut teu meunang dirempak.
Tatangkalan di leuweung teh kudu dipupus ti. Leuweung ruksak cai beak manusa balangsak. Jeung dulur mah tong nepikeun ti leuletik silih ala pati, ti lelemet gentreng, ti lelembut silih ala umur, ti bubudak silih ala nyawa. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha. Tina diri sorangan, cirina satangtung diri, pek geura panggihan silaturahmi teh jeung diri sorangan. Kalayan hapunten bilih kirang tata kirang titi, duduga peryoga cologog sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa, bilih aya cara nu kacandak ti desa, nu kabantun ti kampung, nu kajingjing ti patepitan. Bilih teu sapuk sareng mamanahan, punten anu kasuhun. Tah sakitu wae panginten dulur-dulur, hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan atamita napi dina intonasina, mudah-mudahan janten kasayan kanggo urang sadayana. Hatur nuhun anu parantos ngadangukeun, nantos nyimak kana video Mang Endi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.